sakolepat ge geus tunduk ka parapatan Muhammad Toha. Mang, kaci bolerang mah kaleuwih panjang. Terus kabepas, kakopo, lebah sasak nu aya pajagalan, mengkol ka katuhu. Pop teh ngadikte bari muihkeun awak ka tukang. Anak gilek jeung hok. Beca nyupiran, kuriding, jantung ngadulag nurug-rug. Kuring telemek, mating sawan, tapi tepung sigila geus anya ceuleuh deui. Kalah kadengi deui, nyekikik miyuni sorak kunti. Jalan-jalan mapai Bandung teu karasa geus beuting tabu 10. Teu kuat tunduh cinekul na teras toko kelekep heuai ker kasarean. Udang-udang kasebrot ku Cilencang jeung kagaruwahkeun guludug empating jeleger. Bandung jempling patali marga lumadak sorencang. Aya angkot ngalong, padahal sasarina mah tara suwung. Hade cinutrung, kuring hudang, sabada hujan orot, ukur ngeprul, tapi tiris da teu make jaket. Tegalga wayah kieu nyaan comrek, keur anteng lumpang kakidulkeun. Teu kanyahoan aya beca nyampeurkeun. Beca, Den? Tanya tukang beca. Sabaraha ka aci bolerang, Mang? Pok teh langsung bae adu rega. Hayang geura-geura nyium bantal. Teu langkung di dinya be 5.000 bade 10.000 ge. Cenah. Atoh teu atoh. Atoh dumeh teu ngaregakeun mahal. Ongkos ukur sakitu cacak ti peuting mah da nu normal mah saeutikna 30.000 mah kudu. Nya, sok 10.000 lah. Cekeng barina emprona mah engke teh rek mere bonus 10.000 mah. Kalacap satengah luncat nendetkeun cungcurungan kana jok beca. Nah aricle jol jelek toteh karasa panas. Aduh, Mang, panas nih kan? Si Gijul kalah ngebara katak. Nah kalah seuri. Penasaran ditanyakeun. Ah henteu, Den. Pokna pondok. Nah kalah mengkol ngenca mah kakatuhu. Kuring ngagorowok demi lebah parapatan otista beca teh kalah mengkol ngenca lain kakatuhu. Wah. Sakolepat ge geus cunduk ka parapatan Muhammad Toha. Reok ngenca deui. Mang, kaci bolerang mah kaleuwih panjang. Terus kabepas, kakopo, lebah sasak nu aya pajagalan, mengkol ka katuhu. Pop teh ngadikte bari muihkeun awak ka tukang. Anak gilek jeung hok. Beca nyupiran, kuriding, jantung ngadulag nurug-rug. Tapi tepung sigila geus anya ceuleuh deui. Kuring telemek, mating sawan. Kalah kadengi deui nyekikik miyuni sorak kunti. Geus turun di dieu. Sok we becus mah. Pokna kalah beuki matak sawan. Da jeung saenyana rek bisa turun kumaha. Laju beca meni nyemprung. Teu ukur kitu beca teh sakapeung guluang galeong diulinkeun. Nya eureun heula, Mang. Mimiti ngagidir bari kesang badag, kesang lembut, nyorolok. Antukna teu majar kumaha, kuring ngadige nganteur karep tukang beca nu teuing saha. Eureun-eureun geus aya di rungkun. Turun. Nah, kalah dibawa ka ruyuk,
Uing mah laki tulen mang. Pok teh sieun di koromeoh mah. Da aing teh bangsa sia. Nu sok ngageuleuh awewe teh kaseubeul. Nah ari kitu. Bangsa naon di dinya? Bisi teh nyaho, aing teh nu ngageuleuh baksil. Baksil? Babakan Siliwangi. Nagara aing nu rek dijajah ku bangsa sia. Hayu, buru ngadap ka Walbeung. Naon Walbeung teh? Wali leuweung belegug. Kuring dipaksa turun tina beca, digusur karuyuk baksil nu poek mongkleng. Tegung silila anjog kalawang saketeng. Dumadak caang siga ti beurang. Didinya geus nyampak pirang-pirang makhluk nepi kagilaeun. Ngariung siga keur ngayakeun gempungan. Mangga nyangakeun ka Walbeung, ieu kenging mangklukna. Makhluk-makhluk nu cenah ngageuleuh baksil teh ragem marlong kuring bari ting cakakak ting cikikik. Sorana matak eundur, bulu-bulu kuring teu wudu ting sariak. Teu nyangka sacongo buuk kudu patepung jeung makhluk-makhluk model kitu. Bener, ieu makhlukna. Tanya nu disebut Walbeung. Sumuhun, telepat nun, mangga kedah dikumahakeun. Nya, maneh nu buka karep ngabukbak alas baksil, rek nyieun restoran, rek nyieun tempat plesiran. Ye, luka tuh. Pok teh teu mais teu meuleum dituding rek ngabukbak baksil. Nah, siang ngangles, Da teu rumasa atuh. geuning teu ngaku euy. Salah newak maneh mah. Ah, jelema mah sok akon-akon biasa eta mah. Keun we euy, rek saha-saha maneh. Nu penting bejakeun ka balad-balad maraneh. Yen ngageuleuh baksil, teu ridho lamun ieu leuweung rek dibabad. Nah, make teu ridho sagala. Duit-duit uing. Cekeng teh jadi ngilu keheul antuk nama. Bongan teu pupuguh kalah jadi katempuhan buntut mau. Tuh nya, da bener. Yeuh jelema, ulah disangka leuweung teh eueuh nu ngageugeuh. Nyatana aya bangsa kami. Nu matak samemeh aya kajadian nu teu dipiharep, kami ngelingan sangkan baksil diriksa. Nah, eueuh deui tempat. Baksil teh aya di kota Bandung. Maknya di kota aya leuweung. Kagok ngayonan anager teh nu nyurakan manier. Ieu jelema teu teu pisan nya. Pasukan, sayagi gentian gantungan. Siap. 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 Raong nu narembalan. Tuku bae sorangan murengked, kesa ngoprot sieun nya digantung. Angot basa awak kuring pada ngarenjang, laju dipayang. Breh, tihang gantungan, Gusti, nepi ka kieu nanasiban? kuring jumerit. Sakali deui kami nanya, nya rek nyieun bangunan di dieu. Duka atuh. Yeuh jelema, bejakeun ka balarea urang Bandung. Lamun Bandung hayang iuh linduk, hawana seger, cai curcor, walungan caina herang, kudu wawuh jeung bangsa kami. Naha? Apaan kami mah hirup di leuweung. Ari leuweung kudu aya kakayon. Mangpaatna sangkan lingkungan kapiara, mun usum ngijih teu kacaahan, mun usum halodo teu kakurangan cai. Pokna mamatahan. Ya mending nyieun restoran, mall, gedong sigrong, villa, dan sebagainya. Ngarah loba duit. Aya ku berdegong ya mangkluk. Ngaku we manusia modern, ari polo belet ka bina-bina. Pan nyaho Bandung kiwari, geus kaseundehan pirang-pirang balai. Runtah patulaya, nu daraga ngampar asal ngeunah. Jika pundu ngabajigur, usum hujan caah Cileuncang, geus puguh caah rongkah Citaruma, cai jero taneuh ngajeroan. Angger papatahan bari pokna deui. Ari ngaran Persib Maung Bandung. Naon, sangeunahna momoal Persib. Nya heueuh, lamun nya Persib Maung di Bandung kudu aya leuweung. Da Maung mah tara nyirekam di tempat karaoke. Kuring ngabige, tapi gengsi kudu ngabetem. Ya urusan deuleu.
Aing ge aya kepentingan. Negara aing dijajah, wajib bumela, toh pati juaraga. Nyeuneu. Ngewa di kota Bandung aya leuweung, aya ruyuk, aya kai jenggotan mah. Leuweung mah di gunung, di kota mah kudu loba toko, balatak bangunan mewah, sabangsa hotel, restoran, tempat hiburan jeung sajabana. Pok teh saheulaina. Nitis tulis Sriwanci datang mangsa anu sampurna. Sia ku aing rek disupata. Si Walweung ngancam. Hah? Di Supata? Lantaran maneh mah teu payus jadi jelema. Pantesna jadi blentuk. Ulah atuh ih. Teu bisa. Padahal ucap kami cadu dicabut. Jadi Maneh rek disupata. jadi naon? Jadi presiden mah sok we. Berat keneh ngabojig. Heug, kukula maneh rek disupata jadi presiden leuweung Baksil. Maksudna? Maneh kukula disupata jadi tangkal kai panggedena nu boga pancen ngajaga leuweung Baksil tinu rek ngajajah. Sing saha nu ngaguna sika wajib dilawan. Sabalikna lamun ku maneh diantep, Kumaha tah? maneh salawasna jadi tangkal kai. Sabalikna lamun daek mulasara, isuk jaga ninggeto bakal mulih ka jati ngulang ka asal jadi manusia sajatining manusia. Gusti. Lengarak kapiuhan. Pamirsa, rupi namung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkungna sim kuring mohon dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.